sedangkan jalma anu sabar teh dawuhan Allah dina Al-Qur'an geus jelas innallaha yuhibbus sabirin. Jadi salaresna saya sunah Gusti Allah mika cinta ka jalma-jalma anu sabar gitu. Tapi sabarna bari ikhtiar. Nih sabar kumaha Allah we abdi. Sabar we kumaha Allah balik tua balik henteu kumaha Allah we teu ngajalankeun nyaeta ikhtiar atawa syariat berarti eta mah kaya-kaya ngabujakeun ka Gusti Allah. Allah teh dianggap naon ku jalma anu seperti kitu. Kadayana ulah kumaha Allah we. Gitu. Kumaha ahda abdi yakin dina manah teh lamun urang ahli surga sanaos ti ibadah pasti yakin bakal asup ka surga. Sanaos abdi teu salat, teu puasa, teu zakat, teu haji, teu syahadat, eta diantawisna lamun urang bakal diasupkeun ka surga pasti bakal diasupkeun ka surga dina hatena. Tapi eta teu nyongsoan atawa teu nuturkeun kana nyaeta junjungan alam yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mah netepan oge tara kantu. Ai urang nabi lain, sahabat lain, mohon duriana lain, ulama lain. Nah, urang kadang-kadang wadi-wadi dialkeun kana eta kawajib. Cek sebagian ulama mah urang teh lain nabi. Urang mah lain rasul, urang mah lain ahli warisna, lain sahabat, lain khalifah saleh. Kudu nama urang mah kudu popohoan dina ibadah. Nabi mah dina sapoe sapoe istighfar mah teh kira-kira 100 kali ari urang anu seueur maksiat ka Allah kira-kira sabaraha kali sapoe. Kira-kira we urang Nabi mah dina sadero sapoe saputi sadinten sawengi nyata kira-kira istighfarna 100 uihan. Antara maksiat ka Gusti Allah hukum we ibadah ka Gusti Allah. Nah ari urang tukang dosa istighfar sapoe saputi kuduna maruwi di Rasulullah istighfar teh kitu nya.